Sore-sore kedatangan tamu, babaturan heubeuh sihnya. Ketrok-ketrok ya kana panto teh, dibuka kurang teh. Coba nih teh. Kumaha sehat? Geus lila tara panggih jeung urang. Urang ngajak ka dia silaturahmi. Oh, cuk urang teh syukur silaturahmi. Nah, asup cuk urang teh, asup lah ka jero sok. Arek ngopi, arek teh atau arek dahar heula cuk urang. Cuk manehna teh ngopi we lah sambil ngobrol. Soalna moal lila cuk manehna arek berangkat teh aya urusan. Kadada penting. Oh, cuk urang teh jadi masalah. Kurang teh ngobrol we guys jeung babaturan heubeuh teh. Aya naon atuh sinario datang ka dieu. Heubeuh ti heubeuh, urang tara panggih. Ka dieu teh cek panehna teh silaturahmi jeung hayang panggih geus heubeuh. Alhamdulillah cek urang teh hayang panggih ngarisakeun urang masih kena ingat mah. Sugan teh geus poho, batur mah cek urang teh. Beunghar, geus beunghar meureun sukses. Paboro sakieu-kieu keneh cek panehna teh. Saganu-ganu keneh urang mah. Ka dieu teh urang hampura nya. Nah, kitu cek urang teh kunaon kitu. Masang minta hampura teu boga salah da cek urang teh. Cek manehna. Urang datang ka dieu teh sugan jeung sugan. Heueuh cih tulungan urang boga masalah. Nginjong duit sekitar 5 jutaan cek manehna teh. Cek urang teu boga duit. Aya oge nu pamajikan kemae lah nu pamajikan ge asal meureun ngidinan pamajikan di dinya. Heueuh engke urang langkung lajeng pamajikan cek urang. Cek manehna teh nembal kieu lah urang mah tong loba basa-basi keur maputuh, keur boga masalah keluarga ieu mah cek manehna teh. 5 juta dikembalikeun deui, 15 juta ku urang. Lain ngelentenirkeun urang mah. Cek urang pikiran urangnya emang dulu didinya kamarana atau nu lain oge teu bisa nulungan didinya. Kok bisa arek nginjem ka urang? Nyata anu mere piraku sugan jeung sugan ka didinya mah meureun. 5 juta mah kembali 15 juta urang arek ngajual tanah can laku-laku cek manehna teh. Tah WA-na ieu buktina cek ngajual tanah. Oh cek urang teh. Can laku nya tanahna. Saminggu deui. Kamari aya nu ngilikan tapi urang kudu nungguan ayeuna dibuburu eta si duit teh boga masalah urang keluarga pamajikan ngalahirkeun cek manehna teh. Ari urang oke lah atuh urang arek ngobrol lagi pamajikan cek urang. Nah kalau gitu urang ngobrol jeung pamajikan kumaha tuh neng ieu babaturan heubeuh arek pinjam duit 5 juta pamajikanna keur ngalahirkeun tulungan tong pamainna ngajual tanah warisan mun arek 60 juta mun arek kembali 15 juta aya cek urang ditanya deui babaturan teh urang bener eta arek 15 juta cek urang teh atuh ngalentenirkeun kumaha moal pamali urang mah arek ikhlas cek manehna teh ridho lillahi taala kemarin 15 juta asal tulungan ayeuna neng atuh kumaha euy ieu babaturan apa majikan teh urang atuh terserah awe eta mah tulungan we atuh cokot we neng atuh tabungan teh dicokot teh urang dipasrahkeun ka manehna tah ari manehna barangkali 5 menit berenang urang kitu we da urang kapepet urang aya ka rumah sakit nya ayeuna mah moal lila hampura we ieu cuman salewat ke dieu lah urang ngobrol ngopi mah siap atuh cik atuh cek urang teh cek urang teh gaya atuh da bisa dipake duitna buburu sing lancar cek urang eta pamajikan di dinya nya nuhun atuh mah ditulungan insyaallah nya engke saminggu ka diri